وفنا بحسنه أحيانا نور الهدى وفنا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا صلى عليه مولانا وباللقاء حيانا صلى عليه مولانا. هذا الملد العظيم هذا الرؤوف الرحيم هذا الملد العظيم هذا الرؤوف الرحيم قلبي سليم صلى عليه مولانا قلبي سليم صلى عليه مولانا. Sinar terang cahaya sempurnanya petunjuk kerinduan padanya bersolawat. Urang doakeun mudah-mudahan mantena duaan anu parantos ditikahkeun kuno janten walina disaksenan ku keluargina ku tatanggina dina ngemban bahtera rumah tanggina mugia sing tiasa ngawujudkeun rumah tanggi anu sakinah mawadah kalih warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Tamtos dina wengi ayeuna ieu gelaran acara pangaosan teh kanggo nyiraman kedua mempelai oge kangge urang sadayana. Di antawisna dina gelaran ieu acara anu kahiji tamtosna baris dikawitan ku acara bibika pamaosan Ummul Quran suratul Fatihah dilajengkeun tartibul Fatihah pamaosan hadarah anu bade dicandakeun ku pangarsana Bapak Lebe anu salajengna acara sambutan sambutan ti atas nami pemerintahan desa Nunuk Baru anu bade didugikeun ku Pakuwu langsung atau yang mewakili subbe masih dina sambutan di atas nami panitia penyelenggara strip miring Sahibul Bait anu insyaallah baris diwakilan ku kersana pun rama acara anu katilu acara anu terakhir tamtosna pangaosan sate acan didugikeun pangaosan ku pangarsana Al Mukarram insyaallah bil barakah baris digarindengkeun pamaosan ayat suci Al-Qur'anul Karim anu baris dicandakeun ku pangarsana guru urang sadayana Kiai Haji Asep Suyuti pimpinan daripada Pondok Pesantren Nurul Abror Sidaraja. Acara anu terakhir sabada pangaosan penutup strip doa zallah pangarsana Al Mukarram ieu anu parantos viral menuju viral di YouTube katelahna Kiai loba sora cenanya
ngancing hayang nyaho sora manuk cenah sora harimau ya ditunya celeupeng teng teuingeun ke kiai sora manuk sora harimau ieu mah panjalma nya meureun niruna ge sora jalma nya cenah jika kumaha nya urang Bandungan dugikeun karengse engke pangarsana Al Mukarram suwantena seueur suwantena jika kumaha urang Bandungan dugikeun karengse nah mangga supados teh nyangkolong kana waktos urang kawitan ku pamaosan Ummul Quran suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salajengna karena Allah kapangarsana Bapa lebih kanggo mimpin hadara walau kalimatan al waqt wal makan falyatafadhal fa alaihi mashkura. Wahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aladihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram ajmain sya'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadratik banihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i sahabati wa tabi'ina wal ulama'i amilin waz jami'il malaikatil muqarrabin khususan syaqna sertani awliya qudrabi Syekh Abdul Qadir Jalil qadasallahu awisna bi'inina bi karamatihim nas'alukal barakah wa syafa'ah wal ijabah sya'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anu parantos mimpin hadarah mudah-mudahan pamaosan hadarah tartibul Fatihah ya dikintunkeun ka karuhun-karuhuna sahibul bait oge karuhun urang sadayana amin ya rabbal alamin. Kanggo sarajengna anu saawit dipayunkeun sambutan-sambutan mungkarsan nyandong informasi amanat di pangarsana Kang Haji ti Sidaraja hayong dipayunkeun saurna mantena mopo rubina. Mangga kanggo sarajengna insyaallah garindengna pamaosan ayat suci Al-Qur'anul Karim anu bade dicandakeun ku pangarsana Kang Haji di Sidaraja. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله
wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي وإلي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dugi kana wancina anu dianti-anti ku urang sadaya di tatadi tamtosna Tabligul Islamiyah siraman rohani anu baris didugikeun ku kersana Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nuris Anwar dari kota Tasikmalaya ka mantena waktos kalihna tempat dihadurkeun anu sacekap-cekapna. Sallu ala Nabi Muhammad. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر
شكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا إن ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله صلوا على النبي محمد. Cek ehona di alitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam nuang dage nu ngawaler salam muga-muga sing engal kenging MBG. Haji Sulam nuang cemilan nu ngawaler salam muga-muga sing punah tina rupa-rupa cicilan. Amin. Haji Sulam di imah Pak Eji nu ngawaler salam muga-muga sing engal angkat ibadah haji. Nu ngawaler salam didoakeun muga-muga sing arawet muda. Ibu-ibu nu teu ngawaler salam muga-muga carogena sing engal kenging mamah muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi na'budu haqqa hamdih wa nashkuru lahu haqqa syukri hamdai wafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagoma anarol ardo sarkon wa gorban binuril ma'rifah. Wassalatu wassalamu ala man sannan nikah wa nahana alaina sifah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyina wa maulana Muhammad ay Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun
wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam man nakahalillah wa angkahalillah faqad istahaqqa wilayatallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kapayuneun sahibul hajat kulawargi Jembar Bapak Abdul Hamid kalih Ibu Nafiah leres anu parantos ngadahupkeun putra kadeudeuhna Cep Ariel Kaneng Dini gitu leres henteu Ibu leres bisi salah cenah ngapalkeun bieu urang doakeun muga-muga hiji sohibul hajat pengorbananana muga-muga digentosan ku ginuluran barokah panjang yuswa Pak Hamid Bu Nafiah muga-muga hasil pamaksadan urang doakeun kedua mempelai panganten muga-muga ku Allah sing panjang yuswana aminan atu bantuan sing panjang yuswana sing panjang yuswa jodona muga-muga ku Allah sing parek rezekina rumah tanggana muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Kang Haji didoakeun Ariel jeung Dini sing jadi keluarga super apal hartina ari sup namper nu seuri ngarti nu teu seuri mah cicing we anu dipihurmat ashabal fadil para alim ulama mang ieu teh mik teh asa aya nu ngaguru anu dipihurmat para alim ulama para kiai para ajengan guru-guru simkuring guru-guru urang sadayana urang doakeun guru-guru urang muga-muga sing paranjang yuswana barokah milik rezekina kalayan Allah nyiapkeun generasi penerasna ais pangampih pupuh lembur pemerintahan desa Nunuk wabil khusus Bapak Kepala Desa kalih reng-renganana pini sepuh tokoh masyarakat tur anu dipika sepuh tokoh pemuda tokoh masyarakat Bapak Ketua DKM setempat oge pandung waktu panjajab acara nu parantos maparin waktosna kasim kuring insya Allah ieu pangaosan moalami dalila getara diarapalkeun ieu nu penting mah pangaosan mah singkat padat melekat insya Allah simkuring balik mawa ilmu nu manfaat kumaha ahli pangaosan ibu-ibu bapak-bapak sepuh anom daramang ece jawab atuh ece meni hese ngajawab teh damang ece bititin ce Imas ce Juju ce Hasanah Birodiah aya Beeti aya cenunung aya syukur ma icih ma eha ceuun naon aya biipah gitu sok atuh ce bantuan beedo mohon kitu ada urang lembur ngaranna ge abdi mah bade ngadeg we da kieu kaayaan ajenganana ce wios ngadeg hapunten sepuh budak leutik deket kolot bet ngadeg we da mau baligna saaya-aya zaman ayeuna mah pan usu mini ece lomari mini kulkas mini meja mini kursi mini martabak mini mubalig ge aya mubalig astagfirullah cek si ece teh da nya jengan teh penek ulah nyebut penek ece setanting gitu sing rada aya we saeutik disenikeun abdi mere pantun ka ibu-ibu nu di ditu nu di tukang nu di dieu meuli lebu kacang polong mawa rebig timang mamad ibu-ibu ting parelong cenah mubalig adina Rapi Ahmad kamana we aing ngomong da kumaha deui isin ari ngaos nu leres mah ku guru urang da abdi mah dionang ka dieu teh salah ngulem we pahami da yang ngulem nu kieu jeung sarung merosot maklum sarung THR kieu kasap
Teras grup hadroh nu luar biasa kayak erek dipake hadroh teh ari geus araya mah personilna ngan eueuh sabare. Urang doakeun muga-muga sing langkung berkembang jeung berprestasi. Ya Robbal. Bahasana ge nikah. Ari nikahna mah cenah saurna dinten Senen ieu mah ngunduh mantuna. Tapi da ieu teh Ariel jeung Dini teh panganten baru. Hartina barungah. Beda jeung nu dibeh ditu baringung. Keun we kabeh ge da papatahaneun ngan abi teu pantes mamatahan. Naon margina aya nu geus langkung senior dina rumah tangga. Ngan hakikatna rumah tangga mah eueuh nu bisa kabeh ge diajar. Bahasana ge nikah saur Imam Ghazali nikah teh nunna teh nikmatun adimatun nu populer pendapat Imam Ghazali nunna tina nikah teh nikmatul ibtida nikmat mimitina. Bo nikah teh nikmatun adimatun nikmat nu ageng pan sagede-gedena ge di alam dunia. Naon ieu teh mang aya nu ngaguruh wae mik teh ieu. Sugan aing deukeut teuing kana salon kudu kahanap karunya nu di tukang. Tuh ieu kakara ya di tangan salon beh dia tingalieun we nya nu deukeut kal. Nunna teh nikmatun adimatun cenah pan sagede-gedena ge di dunia. Naon sababna disebut nikmat gede? Sabab babaturan Ariel, babaturan Neng Dini teu kabeh ngalaman nikah. Sabab geus maot SD kene ngantunkeun keur parawan, ngantunkeun keur sakola. Malah rerencangan abi mangantunkeun teh 2 bulan deui kana nikah. Mata kidep duaan syukuran ka Allah dugi kana yuswa nikah salamet di Senen nepi ka ayeuna eta ge panganten. Alhamdulillah jodoh teh piwa difatil qudratna Allah tahsisun ilmillahi wa iradatihi fil ajal. Bobogohan mah jeung urang mana jodohna mah geus ditangtukeun ku Allah. Aya nu bobogohan 8 tahun ari nasibna jadi tamu onangan loba. Tuh seuri eta nu ditinggalkeun ku kabogohna nu seuri teh. Halo. Babaturan abi bobogohan mah jeung urang Kalimantan jeung urang Bandung. Dona mah kapipireun di imah. Dapurna ge pahareup-hareup si Nuy jeung si Acep mah. Babari ceuk aing teh maneh mah dahar mah masing-masing sare 2. Ku abi teh diputerkeun ka jalan raya da ngarah-rada ngeunaheun cing teh panganten macet cing teh. Boy macet di dapur euy. Abdi mah ditikahkeun ku sepuh teh Yuswa teh tos kolot baheula ulah nempo awak leutik ieu teh budakna titik Sandora ieu teh budak leutik gede sora. Ditikahkeun ku sepuh teh Yuswa 30 abdi mah. Lain teu hayang umur 25 kaos batur. Cek si ibu teh cenah ajengan teh meuni baby piece kitu wajahna adeuh. Halo. Lain teu hayang Yuswa 30-an 25 nah jadi kitu sabab can dibere jodoh ku Allah. Aya budakna nu dae kolotna mungeun. Teu satuju. Nyai maneh bogoh ka si Nuris. Aing teh rek cenah manehna teh ka manakeun beungeut mama. Cek abi teh beungeut moal pinah kana bujur anger we di dinya. Aya kolotna hayang boga minan ieu teh rada ngahiung Kang. Cek ehona dileutikan. Bisi aya nu ngaledek. 1 tu 2 wa. Karunya tukang obat kalau sakit harus minum paramek ta eta. Ka mana we aing ngomong moal ka dieu deui ieu teu dionang malah. Halo. Gaji nu bener mah ku guru urang. Ieu mah lain hiburan. Teraskeun. Si Oco numpokeun tuh nu deukeut tangga teh jeung tukang neng tuh cenah. Eta ajengan nya beungeutna si geus si Ohang gitu. Bae da geus ti ditu na aing. Baheula ari kolotna mah hayang boga minantu abdi santri ngan budakna mungeun. Neng cenah tuh si Aa wih di pasantren apa ya teh di sarung we make kopea hideung. Ai cek budakna teh mama hayang ningali heula. Ai pas ditempo teh kieu dina lawang kamar teh ditempo ku manehna. Mamah teu level. Emang na aing seblak level 5 cek aing.
Halo. Kena eta mah perjalanan hirup termasuk Aril jeung Dini dipasiah nikmat ageng karena apa? Karena Allah tos nangtoskeun jodona. Moga-moga ieu jodoh sing panjang. Amin. Ya Rabbal. Nu kadua nikah teh nuna teh nikmatul ibtida kitu nu populer saur Imam Ghazali. Ari nikah teh nikmat mimitina ngeunah jadi raja sapoe. Diabringkeun abi ge baheula taradang dan pas kawin mah beungeut teh culang calek. Beungeut aing jeung teh siga careuh ngakan hayam. Jaba abi jaba abi mawa keris panganten baheula mah boga eueuh nu ngajak gelut oge. Para kabeh ngawilujengkeun ka abdi da ustad kawin. Cek guru teh maneh mun jadi ustad kudu rumah tangga ulah dilating bubujangan dis jadi fitnah. Kang Ceng da eueuh nu daekeun. Da abina teu bisa ngajanjikeun calon mitoha kitu da mah desu masa depan suram. Ayeuna ge alhamdulillah sukses isuk-isuk hees. Peuting nguriling aing siga lalai. Sok atuh aja seuri mah tong ditahan bisi setruk aja. Teraskeun sok areraan gitu aja senam ieu teh kali-kali kayak ngaji nu bener mah ku guru urang. Teraskeun aing cek si ece jadi tukang mah katempo cenah petekel. Nikah teh kitu teh nikmatul ibtida nikmat mimitina. Pada nganterkeun jamaah pangaosan mingonan teh ibu-ibu khususna ka abi teh syukur cenah jalu bager anak emak kitu we ibu-ibu dicariuman ngan hanya kalku nini waktu sarita supan mere aya nu mere amplop teu kana paranti kotakeun kana kotak khusus dongdang di Tasikmalaya keur sohibul hajat atuh mitoha teh nempokeun we da cenah eta bagian si Ujang asup geus pinuh ieu teh eceut tah pesak teh siga si Semar ai anu asupkeun rokok segala aya rokok teh timimiti Garbit, Samsu, Super, Jarum Coklat ini ungkul eta aja mah ngaos. Ai dibuka teh di kamar ya Allah eta duit nu menang pamere ibu-ibu ngaji teh menang 8 juta. Mitoha teh kelet ka aing tah cekeng 4 juta mamah bisi tenda can lunas. Da geus puguh di kamar ge atuh indah dekorasi teh ngan 2 poe ti dinya mah eueuh jang eueuh da meunang nyewa. Pamajikan dititah teh teu hararese anyar kawin mah pakuwu jol kopi we hareupeun teh tos salat subuh teh ayeuna mah hayang kopi ge kudu 8 kali mah aing. Mah kopi. Jadi kopi teh darah tinggi ading paur. Halo. Komo nu bobogohan lah indah dunia teh palsu bobogohan mah palsu. Eueuh nu bobogohan nanyakeun tarif listrik eueuh. Sayang sekarang tarif listriknya berapa? Sayang harga beras berapa eueuh. Da palsu hitut ge diimpet. Kieu aing ge baheula tah. Teu kuat aing teh. Cek calon teh cek pamajikan ayeuna mah cenah wios sehat kitu tingali geura di jalan biar di maja aya pan loba nu boboncengan di jalan teh kieu we awewena teh duh meni nangkep ka lalaki hampura katongengan hadroh aing ge kieu we eta teh yakin da can kawin can nikah tawa anyar kawin da dibere anak 5 mah kieu tah motor anyar kawin mah ngerenyat nya keleungeun ge aya mah ngeplos we eueuh setruman mata kieu parawan ulah sok katipu teuing ku cinta geus kawin mah teu cinta wungkul aya tanggung jawab tuh nu itu ge tugareulis baheula ayeuna ge aya urutna saeutik tuh nu beh ditu kapan nikmatul ibtida nikmat mimiti naon sababna sabab cinta bakal leungit ku waktu. Bapak bogoh ka ibu meureun aya nu ningali resep kana gadona, resep kana seurina, resep kana bodasna seiring waktu peot
bogoh teh leungit nu abadi mah nyaah roh mah ari mawadah mah bogoh sakedeung satahun setengah 2 tahun kadituna mah biasa deui. Halo eueuh neng lah kata-kata cinta nu baheula teh eueuh memeh eta ari memeh kawin mah meuni ayang embeb hari geus rada lila sayang geus kabeh dituna mah mamah kadituna mamahna kadituna mamah sia. Nah. Halo. Ayo kan ngobrolkeun nikah meresep nih. Pokoknya nikah mah nikmatul ibtida nikmat mimiti. Nah. Disebut nama mawadah teh bogoh leungit ku bogoh mah ku waktu ge seiring waktu bogoh leungit nu abadinya nah ku salawat heula da ngaharuleng wae sok engke geus ngacung make musik ulah waka ke geus kieu tah tingali tangan akoh cing aing kakara aya jamaahna pun tangka caringin kitu. Sing sarehat amin sareuri itu katempo. Ayo orang sholawat neng. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah sadayana. Kayak mangga nempo ieu mangnya. Sabar mang. Salat ngahiung mang aing. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lamun ngaji kudu jempe bareng. Lamun ngaji kudu jempe seuri tuting tarepak ulah bari nyoo kok mau bari tibra bisi digonol kalong geus nyambung asli. Teraskeun ieu teraskeun tapi lain ka ibu-ibu nu di nunuk di Tasik ulah kasiniran. Salawe mah 25 aya inyuk dina meja awewe zaman ayeuna lamun nganyuk tara ngaku pada keur ngaji ngaku alhamdulillah. Teraskeun lain ibu-ibu di dia Tasik mah urang dia mah balager ya geura naon dia pang meuli kirai kasuka wening ikan tuna ti Cikoneng ari rarai meni gelowingan hanya kaluhun tuna koneng. Sanes urang dia Tasik emang. Kaci kirai meuli orea kaci nunu ka imah uwa ari rarai Korea ari punuk Papua. Ayo semuanya salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah sadayana. Salatullah alhamdulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Panganten kadep duaan mugi rumah tanggana pinanggihan rahmat sareng kasalamatan tina balai mugi tebikeun. Salatullah salamullah sadayana ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mugi rumah tanggana bahagia rizkina lancar bari loba ditebihkeun tina bencana sadayana qabul cita-cita. Salatullah sadayana salatullah
lelancarkeun tina balai tebikeun pala putrana sarolehkeun salatullah salamullah sadayana Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah nu tatanen Gusti suburkeun nu sok dagang Gusti lariskeun nu buburuh Gusti jembarkeun desa nu baru barokahkeun salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ulamana yuswana panjangkeun pamarentahna tambih-tambih amanahkeun rizqina Gusti lancarkeun desa nunuk baru barokahkeun salatullah salamullah sadayana ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Asli ya profesional ya gitu ya tep eureun ya musik. Dan untuk profesional mah ngaremeh jangan tak puruluk deui aing bungkus kieu. Tadi dia kakara aya mau balik katutupan banget nah di dia ya. Aing kakara sadar banget aing kalangan salon. Mending keneh kitu dah daripada aya wajah abi mah teu kasep euy aslina ke eta mah editan we. Nya teh sok rada reuwas mun kitu teh sok dipake moe pare engke teh isukna teh geura deui aya nu menta tetangga Pak Hamid pamit cenah ka ngomoe. Palebah di Garut mah pan pake tutup pacilingan nu ngising aing. Teraskeun ya. Hayong duka tabuh sabaraha ieu? Oh tabuh 1, tabuh 4 nun sanes pangaosan teh mah penganiayaan mun. Ibu bisa rek sarare sok. Bo bisa rek kulem mangga. Mustami tuluh wajar bareng mustami tuluh wajar ngan mau balik tuluh teteh mau balik kurang sare pan uing teu sare penting tadi ge ngaji sarua jadi kurang ajar kieu ya aya kakara aya gelas make topi kinu jang hadir ngetayap aing ngaheureuyna ge lah seutik saeutik ke haneut we resep sok neng aya tuangan dalahar sok neng tuang nu penting mah da pengajian zaman ayeuna mah datang ke pengajian lain dahar cek halo aya mau balik edan kalau dilungguh datang mah engke ge turun ge lungguh deui na panggung ngecek guru maneh init dionang kade ulah ngarasa kondang aya kolot teh sing rengkuh sasalaman teh hargaan umurna sing eueuh elmuna ge misalkeun komo nu berilmu mah ka kolot sing rengkuh maneh teh budak leutik engke na panggung sia motah mah turun lungguh deui kitu pan tadi ge kieu we eta teh lain soleh nu ngumpulkeun tanaga inget tadi ge da pidato teh hese di leupeul loba jelema kieu ditarempokkeun Gusti eta ajengan surat terus neken ari kawin mah make urat terus neken eta tah budak ayeuna mah seuri da ngarti nu kitu ge teuing teh ngarti teh api-api halo teu saeutik nu ngawalian nepi ka nangis sabab ti leuletik diurus geus gede dibikeun ka batur kitu deui saha Ariel geus gede mah jeung mamah jeung bapak dibikeun we ka Neng Dini teh sok ceurik komo nu ngawalian mah cacak bapana nu ti lalaki ge sok ceurik asa kamari ayeuna geus ek boga minantu teu saeutik nu ngawalian nepi ka ceurik abdi gaduh supir nu geus eureun usiana 70 tahun sok nyelang supir nu kamari maot Masya Allah pas ngawinkeun da pangantenna teh lalakina mah urang Jakarta awewena urang Tasik budak supir abdi eta supir abdi ngawalian teh daek tamat da kudu ku bahasa Indonesia saya nikahkan engkau dengan kandung saya anak cek aing teh kumaha sanu ngandung sanu anakan halo teraskeun jeung aing ateu disira astagfirullah
Hadirin aku kakara yang mau beli keadaan kieu. Bu nangis sabab ti leuletik menang susah payah ngagedekeun geus gede hirupna jeung batur matak aya kaepiah ngange pikih nikah. Alhamdulillah Ariel Dini tosah halal. Alhamdulillah. Hakna tina nikah teh hikmah saur Imam Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin hikmah nikah nomor 1 adalah al-walud dipaparin pala putra. Ieu tanu hadir sadayana termasuk nu pidato jeung nu main hadroh nu di tukang ieu teh ladang nikah. Leres henteu? Puguh bapakna puguh indungna. Ieu teh ladang nikah mun eueuh nikah mah moal aya si ieu. Atul wae aing sirah kumaha ieu ceu aing nepi ka dengdek kieu pidato di dieu mah kopeah ge. Balas ku bunga yang hareupan urang nunuk ti Tasik hareudang ka dieu mah cep we tiis. Teu karasa ceng pek teh aing teu dicalana tadi mah. Hadirin kabullah. Pandi sarung mah ngeunah sehat nyecep aja da ka angin. Hadirin. Hikmah nikah nomor 1 teh al-walud dipaparin pala putra teu saeutik nu boga budak mah ibu-ibu nu teu jarang ngomong geus nikah mah jadi capetang geus boga budak mah. Da budakna teu dek cicing. Dek lu. Jadi capetang. Pan bungah boga budak teh iya nikah lagi bah tuh budak teh teu ngarakalongeun pan atuh. Teu saeutik kolot nu ngalinglungkeun budak zaman ayeuna mah bingung budak teh Pak. Budak teh dililieur ku ilungna sorangan. Ini anak siapa ini? Ini anak siapa? Budak teh lieureun atuh. Kumaha mun budakna bisa ngajawaban aing teh anak siapa? Pangkuku akina anak laja nyawa anak jelema. Sakasep-kasep budak disebut laja aing. Mun hayang kawas kori pangresa haji tah hayang paseh itu keleutikna tong loba cacadelan ka budak. Cek Profesor Arif Rahman guru abdi, masyaallah da eta cenah mun cacadelan teh jang hese paseh ngaji Quran teh. Meunang cacadelan meunang, da urang Sunda ngan ulah sering. Datang bapana asik si ayahnya anak kuyupuk yang doyok-dok. Sing paseh si ayahnya anak kurupuk gitu atuh. Dorok-dok. Kau mau kamari bulan puasa sok seserian sorangan nempon ini aki-aki di Tasik. Ngomong bahasa Indonesia ada incuna daratang di Jakarta urang ditu mah lolobana nyaraba pan ke Jakarta ke Bekasi ke Tangerang incuna daratang maksakeun ngomong bahasa Indonesia na teh. Nini dede jangan papanasan deh nanti ketura lengan alah eta. Hari nini teh rek ka kebon nenek dede ikut mau kemana mau ke kebon nenek ikut diam kamu jangan milu alah aing. Hadirin rahimakumullah ka mana we ngomong mah aing geus teu puguh rarasaan loba guru di hareup. Halo. Hikmah nikah nomor 1 saur Ihya Ulumuddin adalah al-walud dipaparin pala putra. Nu kadua kasbu sahwat aya penampungan sahwat nu halal. Dina Islam mah sahwat lain kudu dibunuh tapi diarahkeun disalurkeun ka nu halal. Nafsu lain kudu dibunuh tapi nafsu diarahkeun ka nu sae. Dina Islam mah kiai ge meunang nikah, nabi na ge nikah. So lebar atuh ku Allah dibere daging leuwih lalaki. Nah make seuri awewe dibere daging kurangnya kudu ditamahan pan. Tuh tukang hadroh ge nyengir ka harti atuh. Allah teh nyiptakeun daging leuwih ka lalaki, ka awewe nyiptakeun daging kurang menjadi diangurkeun. Maka di kanu halalkeun. Ayeuna mah Ariel geus halal jeung Dini sok keureuy. Halal. Baheula mah pecekel-cekeleungeun teh doraka, ayeuna mah dosa maruragan. Sok mah pecekel-cekel ayeuna mah buat dosa mah. Dosa leutik mah kudu kararitu leungitna teh ku ngaji. Dosa leutik mah ka awewe teh ka pamajikan alus, pamajikan ka salaki alus, cekelan leungeunna teh 200 dosa murag. Pas abi ka pasar Cikurubuk ge dibawa pamajikan ku aing dicekelan. Cek jamaah teh kiai meuni romantis, lain romantis mun dikencarkeun balanya. Tah eta maksud aing. Aya jangan edan. Bo. Tak gitu.
Nu mau yuk Masya Allah. Kasbu sahwat silahkan halal. Halal mangga Ariel. Lamun Ariel nempo nu geulis na Facebook, nempo nu geulis na TikTok, di pom bensin pelayan pom bensin geulis eta mah teu halal. Nu halal mah Dini. Dini nempo nu kasep na TikTok na Instagram. Di mana wae nempo nu kasep di sisi jalan teu halal. Nu halal mah Ariel. Sok keureuy sing nepi ka bareuh. Alhamdulillah. Ulah diteu da loba budak, pokona mah bareuh. Dah meureun hayang kitu urang teh boga keturunan. Amin. Ya Robbal. Ngarah tereh da paraur ieu nempo ieu alus teu na kursi kabeh. Amun na kursi teu aman. Kursi kabeh mah. Abi mah sok nempo mun ngaji di masjid sok ditempo sampean. Lamun anu geus lila teh sok kieu tah standar hiji tah kieu. Lamun lila teuing standar 2. Geus kitu standar 3 lep poe kiai teh kopeahna wungkul. Matak Pak ka para kiai tingali sampean. Tah lamun sampean geus hiji peringatan, geus kadua ngeusan abi mah kamari. Cek aing sukuna geus karitu ieu bapak-bapak ikratinan sok ditingali ieu na tah. Tah ieu teh keur bicara butan dosa ieu teh. Pahamid teh mere hadiah teh lain ku harta wungkul. Penting ayeuna ieu pahamid mere hadiah wasilah di hampura dosa. Ari pangajian teh sanaos lain di masjid ge dicabut dosa-dosa teh ku Allah dosa leutik. Amin. Karasa keur dicabut dosa? Henteu eta teh rahmat Allah ece. Oh, boro-boro dicabut dosa, dicabut bulu ge peureus. Ti mana nyebutna dosa? Tina sampean sanes, tina beuteung tidak, tina punuk. Tah mun keur ngaji anu ngeluh kitu tah. Eta teh keur dicabutan dosa, jangan eta teh. Beki lila ngelukna eta teh beki gede tunuhna lain dosana. Seuri nu deukeut caringin gaya jangan edan ya. Resep ari deukeut balai desa teh ieu mah panganehna desa caringinan di hareup. Di dieu mah teu kudu sieun pun kieu teh biasa tuh di dieu ge malah nu ngaji ge hanapeunana. Jadi Ariel hikmah nikah teh kaspus sahwat, aya penampungan sahwat nu halal, pek degeus halal. Teu nanaon, moal aya nu nyuriga, moal aya nu ngomongkeun moal degeus halal. Bojo anjeun Dini teh. Dini Ariel teh caroge anjeun. Hikmah nikah salajengna adalah kasratul ailah, bertambahna anggota keluarga. Dina Ihya Ulumuddin dikatakan dengan hikmah nikah teh bertambah anggota keluarga. Bibi, alo, mamang, namahan, aki, namahan, indung bapak, namahan, jeung mitoha. Ari Dini teh minantu. Ari Pahamid jeung Munafiah teh mitoha. Naon mitoha? Mimiti tugas habis disingkat jadi mitoha. Ari Dini mimiti nampi tugas disingkat jadi minantu. Ngahulang kakaranyaho benernya. Jadi Pahamid teh geus selesai tugasna, Munafiah geus selesai tugasna, tuluykeun ku Dini bahwa Dini teh jadi minantu disingkat mimiti nampi tugas disingkat minantu. Tadi nama ku mamah teh Ariel teh sok pangnyeuseukeun tuluykeun ku Dini. Mamah teh sok mangmasakeun ka Ariel teh teraskeun ku Dini. Minantu. Aing ge 3 tahun ngahiji jeung mitoha teh Ariel masih geuat boga imah. Amin gitu, aminan. Mun ngaduakeun ka batur alus urang bakal alus. Ulah ngaduakeun goreng sing alus sing engal gaduh bumi. Amin. Aing 3 tahun rumah tangga 11 tahun teh abi teh Bu, rumah tangga teh 11 tahun boga anak 2 ti 2 bibit. Bibit abi jeung pun bojo nya sorangan mah moal jadi. Ari ece ka aing teh mitnah nyanung. Samaruk ece boga anak teh ti sorangan meureun nya ti duaan jeung bapakna. Kumaha nyeuna ari sorangan mah tuh. Ibu-ibu mah da makena perasaan lain otak. Ngajengan nyanung, buku pan 2 bibit pan ece ge sarua. Halo. Geuning ngajengan kawin teh telatnya. Alhamdulillah dibere rezeki mah. Pun bojo teh 18 tahun basa kawin teh aing 30. Pun bojo mah parawan cekekeun baheula teh nya. Geuning daekeun ka kiai, daek da meunang ngahipnotis. Tapi ka ayeuna ge can eling boga salaki model leutik kieu mah. Halo. 3 tahun abi ngahiji bulak-balik 2 minggu di imah abdi, 2 minggu di imah mitoha 3 tahun. Keur di mitoha mah hati-hati lempang ge aing. Rek dahar ge kieu ngeteyep aing. Komo peuting lapar teh aing kieu we. Nyiuk lalawanan kadupak senok tring.
Can ada berit masuk daharna ge wayah kieu cek mitoha, duh yakin ka aing cek aing teh. Padahal mah lain eta teh urangna we nu sensitif. Dina teras teh kalalotor can da entog mah can tara ngepel aing geuwat. Minantu sing nyaah ka mitoha, mitoha sing nyaah ka minantu yeuh. Saha ngaranna teh dini ayeuna mah kolot teh namihan sepuh teh. Pahamin teh ulah dianggap batur teh bapak. Buna piah teh ibu, kitu deui Ariel ka di ditu. Kitu deui ka pahamin jeung ka buna piah ulah dianggap sasae teh budak. Nu aya sambungan jeung budak urang. Nah kudu nyaah ka mitoha sabab kadang-kadang urang jauh ti kolot nu nyaah teh mitoha. Atawa kudu nyaah ka minantu teu saeutik geus kolot gering nu ngurus lain anak da jarauh tapi minantu kos pun biang ngurus pun ini tipun bapak. Tak sing nyaah. Minantu sing tahu diri, mitoha sing bijaksana. Eta teh anak urang. Wah, mun aya pacekcokan minantu jeung mitoha ulah lumpat ka mamana ka Pak Kiai. Pak Kiai pasti bisa mere jeung elmuna ulah curhat dina WA boga minantu teh goblok. Kitu dina WA teh ditulis batur nyarohon. Boga mintoha teh meuni kitu hanya medit mere gehese buntut kasiran di WA-keun tawa dina Facebook arapaleun batur kaajengan curhatna teu bisa ka Allah langsung mah. Ieu mah diomongkeun bisi sukses minantu urang. Abdi ge kan inget ka mitoha di ka Mekahkeun da inung sorangan jeung bapa ka Mekahkeun. Mitoha ge ku aing ka Mekahkeun mun galak ku aing moal daek ka Mekahkeun ge. Pan di Mekah teh ngomong. Nyai cenah maneh lamun nolak si A teh bakal hanyakal. Naon kitu mamah cenah pan cenah ku si A mamah teh ka Mekah teh cek aing teh pan ku aing kudu budug dibayar. Ece da abi mah pan keur masantren teh matak teu darekeun teh nya leutik nya hideung nya budug abi mah. Ieu teh bisa ceramah teh ladang budug ece. Keun bae da budug-budug ge barorok ece di mana aya budug barokah ring ngaji geus peuting teh nya aya budug barokah barorok di mana ge. Cek aing ge rame moal anu balik tuh awah nu balik hiji ge aing. Ya boro-boro tiasa ke apotek ke puskesmas digeseng kudang daunan bari ngobrol eta teh di jampean ku tatangga pasantren bismillah ka ditu nama jang jawokan. Bismillahirrahmanirrahim dug ilalang aya kodok di talian budug sia teu kapalang maning borok sakalian. Jadi we tamah parah. Teraskeun ya Ustaz Edan. Bo ya hikmah nikah teh kasratul ailah aya deui kiai hikmah nikah aya. Naon sur ihya ulumuddin tadbirul manjil lalaki usaha ngurus ekonomi rek tanina rek dagangna rek naon wae asal nu halal istri ngurus imah ngan lamun salaki kararesan boga pagawean awewe mantuan eta leuwih alus ngebon teh jeung pamajikan memesraan. Kos film India udag-udagan kebon jagong teh resep aing. Koi bilang gaya kagok edan aing moal ka dieu deui. Apa tahu ya Rob teu mani ge gaya mun atul mah garo. Nyengir sih neng, tayangan balik ya nampak Ustad Mini. Bo, matak hikmah nikah teh ngurus imah Ariel manggeus boga pakasaban akang bareng nikah teh can jelas nepi ka ayeuna hirup. Asa daek ngadua jeung ikhtiarna, asa daek ngalengkahna. Moal aya bujang beunghar, moal aya parawan beunghar, beunghar teh ditikahkeun. Baheula abi teu boga magicom, ayeuna mah boga. Keur bujangan teu boga senok teu boga piring geus kawin aing boga menang nganyuk sawareh lumayan eta ge sok iraha keur bujangan keur parawan mikiran barang imah eueuh geus nikah mah boga senok boga gelas eta teh pan hikmah nikah boga lomari nu boga kulkas halo kitu marorongkeun can Gusti eta ustad misiga hayam negeri pan di luhur eta Pak ya nasirah pisan lampu teu aing jadi we hejo carulang banget. Hadirin kulok ka mana we.
Hikmah nikah aya deui kiai aya mujahadatun nafsi Ariel dini popoje tong boronu beda inung beda bapak itu dini urang Talaga Ariel urang Nunuk da beda tuh beda kecamatan nusa inung nusa bapak ge abi jeung adi we sok aya paseana komo jeung pamajikan nu beda inung beda bapak sainung sa bapak ge sok aya beda pendapat leres teu abi ge jeung adi beda watek beda nasi beda pengawakan beda aing sorangan leutik adi mah jarangkung sorangan aing leutik we kieu bo tah ayeuna mumpung inget ka dini jeung ka Ariel mun hayang boga budak alus tulangna jangkung kupingkeun ilmuna panganten aya teu oh eueuh euy aya teu dini jeung Ariel aya sok ayeuna mah engke mun dini ngandung 5 sasi sing sering nuang korma ganjil hiji 3 5 ulah 4.443 mah loba teuing bisi weureu engkena 3 eta teh sabulan dina kandungan 5 sasi teh mentak alus sanajan irungna teu jarangkung budakna sok jangkung tok bisa diakalan ku kitab tok hayang boga budak bodas bari jamu Bangkok jamu nu loba sikiani tah eta teh 6 bulan dina kandungan atuh saminggu 2 kali ngadar jambu teh dini teh da bisi mejen loba teuing mah cenah geuning kiai leutik pan aing mah anak percobaan da panggedena pohon inung aing kalau tuh ari ade mah jarangkung Kang da inget kana korma ari urang mah teu ingeteun udud urang mah jadi abdi keur hamil teh pun biang saep rokok teh setengah bungkus gudang garam filter atau sabungkus mentak urang mah teu ngagedean teh da kapuput ku rokok teu pati bodas dari mah saya sahaseup atuh ceng mamah uyuhan abi teu maot oge pugunya mamah teh da bawaanna teh hayang ngarokok ari ujang geus lahir mah mamah teh eureun cenah ngarokok teh eta we salila ujang dikandung cenah ngalepus wae ari adi nu kadua mah ngadahna teh teh di kitu ditamul nu bungsu mah kopi ceret kopi di kitu kopi teu make cai di kituan teu make gula da beda atuh nu hamil teh watakna teh anu hayang ngaletak sirah nu botak ilmu abi ge aya leheung aing mah kur kana kopi kana udud ya hayang getok sirah ajengan pan eta teh budak teh pimusuheun kiai mah hayang di pangaresa cenah punten dibuka ya ajengan teh beletuk aduh aing eta mah kawalat ti orok keneh eta lah leheung we ari kur hayang kui Cilembu nu kitu mah leheung nu kajangkau ieu mah nu aneh mah di lembur abi aya ayeuna ge geus minantuan deui eta boga bu salaki teh dikeureut we bobogoanna teh keur hamil hayang digoreng cenah nu salaki astaga cek aing teh sosis ge loba tuh mun kitu sosis mah leuwih gede pika lahirna nemeh ngalongok tah si Eka budak teh geus boga deui budak nges si Eka di ditu gitu geus minta izin urang mah aya nu hayang ngaletak sirah nu botak mah aya budakna teh ngaranna Jang Sandi geus kawin sarua eta ge ade bajakeun inungna mah Cetini pila ge jeung Cejuju eta teh beda RT ku abi teh sok dibawana ceramah bae da cenah moal waraweueun ieu pake hampura cenah kewek berkatna mah ti Nunuk ceng teh kitu maksud teh halo hikmah nikah teh kitu teh mujahadatun nafsi nya eta beda pendapat teh sing bisa merangan ego geus kawin mah ego tinggi hayang meunang kabeh ge kudu silih elehan masalah gede sing rada sedeng dianggap nu sedeng sing dianggap leutik nu masalah leutik sing dianggap eueuh masalah lamun nu leutik digede-gede biasana tereh kana picereyeun ye picereyeun mah ece tina kopi telat budak kiih teu omeh ku indungna teu gawat dipel eta teh pi omongeun rumah tangga mah nu raringan pirage atulah kopi da urang na keur hayang beri keur tarik kopi cek pamajikan teh ke heula atuh ieu teh ngagoreng tempe bisi tutung tah kitu tak anggap we masalah gede mah sing leutik nu leutik anggap eueuh teraskeun ieu ayo orang sholawat heula Sidanan Nabi, 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 Syekh Abdul Qadir Az-Zailani Habibin Nabi
Abdul Qadir Az-Zailani Habibin Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sadayana Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Syekh Abdul Qadir Az-Zailani Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Az-Zailani Habibin Nabi Salatu bisalamil mubini Linuqati ta'yini Ya gharami Salatu bisalamil mubini Linuqati ta'yini Ya gharami Ayyaman ja'ala haqqan nadir Muqisan musbila سبل الرشاد أياما جعلا مغيثا مسبلا سبل الرشاد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب wadawaiha wa afiatil sing sareat urang nunuk abada sehatkeun warga nunuk dohir jeung batin wabil khusus pangat damangkeun panyawa dohir batin ya Allah iha alihi wa sahbihi wasallim sawihan deui Allah ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati tebihkeun tina balai orang nunuk sadaya pakuwuna aparatna ulamana masyarakatna ya Rabb ari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sesi terakhir hiji mun rumah tangga yang bahagia kudu badami naon cenah kade aya nama Ariel mawa budak batur pawartos aya naon teh badamikeun neng sarua neng dini boh ibu-ibu sanajan rek ngaji ge kudu bebeja komo mun lain ngaji surga teh disalaki anu lain dikolot urang ieu mah rek ngaji leos we pawartos bapana mama bade angkat ka pangaosan bilih hoyong kopi kantun ngucekeun hanapeun galon bilih hoyong jajan si bungsu aya 10.000 luhureun galon mangga assalamualaikum oh sok itu pamajikan aing ge dan eling puguh di ditu mah aya sopan teh hanapeun tangka caringin anu gede di lemur ieu mah moal di dieu mah imah kieu tah punten cenah bilih aya nu ngageugeuh di dieu ai salaki di hareup mah dilengkahan es wae tuh Pak teu ka salaki teh bebeja kitu deui Ariel wawartos mun rada telat teh awewe mah butuh komunikasi pek sayang mangga mbeb mangga cintaku my lovely my queen teh ratuku atuh seuri eceum sayang aku lagi di kebon nih kebetulan ada bandar ya jadi aku harus nyelesain atuh kan bae bahasa mah teu meuli sok ka salaki merek nyebut sasage nyebut papi mangga ka salaki ka pamajikan mami ngan ai mah tak seuri batur ulah deket batur bisi sareuri
Kerduaan, papi mau kemana? Papi kan mau ngoret nih. Aduh, jadi sareri batur eta ari mami mau kemana mau ngoyos pi. Aduh, kos budak ayeuna gara rawe sing dinunuk ge. Bapak gua baheula mah nama bokap. Ka bapana ge bokap, ka indungna nyokap, aya uwana wakap. Sareri nu di tukang aing ngoyo aya nu mantuan teh grup hadroh halus aing mantuan aing. Ya hayang bahagia mah badami. Nu kadua sing silih gede hampura. Neangan nu sampurna mah eueuh. Lah hampura we nu biasa-biasa mah. Ieu mah pemajikan asin teuing nyayur diamek atuh. Rumah tangga jeung aing teh geus 20 tahun. Ya aing nepi ka siga maung kieu ngadar sayur ti maneh. Aduh. Awewe mah langsung nu maena perasaan ieu Ariel, awewe mah leuwih otak rasa. Ulah sok main-main ka awewe rasa, awewe mah udah anu ngamek langsung ditanggapi. Lalaki mah pan kieu. Oh buat keur capek teh nya. Sok dipikir heula awewe mah langsung. Ngan awewe mah ulah sok dipermainkeun rasana tajem, salakina aya nanaon sok apaleun. Sanajan jauh keur di mana asa teu ngeunah perasaan. Di telepon teh salakina katabrak motor, apaleun. Termasuk salaki neun duit hanapeun pot kembang ge nyahoan. Da rasana atuh. Irungna teh seukeut. Apaleun aing neun duit tina jero kitab, sakitab 100, 200 kapangih ku indungna budak. Ya cenah sing seueur, cenah meser kitabna cek aing. Nyiniran sama aing. Pugu aing teh bisi ban kempes, cek aing depan ayana kitab salomari gede atuh. 200, 100 eta teh kapangih eueuh nu nyesa ieu. Cek aing teh kitab depan aya nu 4 jilid diselapkeun 200 dinu sajilidna teh kapangih bener. Tapan awewe ieu mah awewe di dieu mah si Siti Khadijah. Siti Khadijah geulis bari pinter neangan duit nya. Termasuk duit dicelapkeun jero calana deket KTP we dina ieu dina dompet tak kapangih wae nya. Jadi di dieu mah awewe nu pinter neangan tang careuri eta teh keur nyeuseuh ge mangi 100.000 nyebutna yes. Yang meuli seblak ceker nu kitu teh kasus pencucian uang. Margi manggih duitna keur nyeuseuh jadi pencucian uang eta. Pak Paku awewe bisaan disadakeun keran teh sing tarik. Manggih 100.000 Pak, 100.000 Pak. Pak, 100.000 Pak. Buku mah eta teh ngahaja digeburkeun nya. Oh lido cenah. Tah eta teh dosana teh 70 kali lipat maling. Tak nu alusa kos pun bojo ya artos aya mohon beuh ka dieu kan tos milik ibu. Ah berarti bebeja alus kitu meuning. Aduh bisaan cek aing teh taktikna ye. Ieu nu aya mohon beuh ka dieu kan teu tiasa cenah tos milik ieu mah. Ya Ariel awewe mah rasa awewe mah. Mentak lamun diamek teh langsung awewe mah. Gitu pan kamari ge salebaran neangan bapa indung geus maraot nu digabrug teh salaki da menta hampurana disakalikeun salebaraneun jadi bebeakan lebaran haji lebaran Idul Fitri gabrug Bapak apunten mama teh acan jadi istri anu sae cek salakina muhun mah salakina beuki tarik sugan teh inget kana dosa katojos paniti da pemajikanana loba teuing bros dina tiungna sok kang lah seuri hiburan alus teh matak awet ngora sok sekali-kali senam ieu teh ngan syarat kudu aya batur nya kitu engko seuri mah ulah sorangan aya batur pan di dieu mah ngareunah ieu mah di WC ge rumah tangga yang langgeng yang bahagia Ariel dini pepeje kudu silih tutupan aib mun pasea ulah lumpat ka posrona ulah lumpat ka warung ka imah tatangga nyumput tadi imah ulah pinah teuing cicing we entak imah teh ulah waka gede teuing can loba pasukan karek duaan mah 2 kamar 3 kamar urang ge can ngagedean imah kur 3 kamar da pasukan can namahan nah make kudu rada leutik ngarah babari akur sok imah 4 tingkat ari pengisina 2 jelema sok kumaha salakina di lantai 4 pamajikan di lantai 1 hese pepanggih jeung musuh beda jeung nu imahna leutik ka dapur pepanggih jeung musuh keur masak
Reka WC aya musuh keur ngising ngeunaheun. Ka kamar musuh ngarengkol padu we nalawang ka dapur sareuri we dat hujan tiris ngarenyet we deui. Aing teu beunang di bejaan sok. Ariel ke gedean nih mama geus anak naloba mah. Halo. Ya, ubar sono teh mun tos pasea tanyakeun tandukeun geus lalami. Tos pasea teh sok aya sono deui, da rumah tangga teh stagnan geus pasea mah aman deui we. Sok pasea mah da eta mah fitrah nya abi ge osok ngan ulah remen teuing. Nu kitu teh rumah tangga awet rajet, nu alus mah rumah tangga rajet awet. Nah kiai beda, mending keneh nyekel obor nincak waduk, mending keneh nyekel waduk nincak obor. Jawab. Nya mending keneh nyekel obor nincak waduk, panasna jauh, bauna ge jauh. Cok nyekel waduk nincak obornya bau, hareupeunnya panas. Ari pasea saminggu 2 kali, ger ari anakan 2 tahun sekali pan ku aing teu kaharti jeung teh. Mang bis. Nah jeung si Ibi geus nganung deui ayeuna pan mang mah ceng pasea teh sok kadenge ka abi ge. Da cenah amang mah cenah paseana tina sirah nepi kana bujal. Oh, ti bujal ka handap mah amang mah damai we cenah. Oh, tanu kitu rumah tangga awet rajet teh. Nu alus mah rajet awet. Rajetna sakedeung awet. Kitu atawa nuntos nyaba dan utara nyaba kali-kali we ini sono teh kasih kukut teh. Wow. Salakina teh mau warangsal ditangkep tuh pamajikanana. Bapak sih menjadi ngabotan ya jeung rangsal-rangsalna tuh. Atawa mun permen mah mentos, terang permen mentos. Awewe mah tosmen, Ariel. Tah eta teh sono komo menna rada lila. Nu seuri mah ngarti. Ayo permen mah mentos, awewe mah tosmen, sok sono. Atawa tos moe kasur. Yo mah rumah tangga lila teh kasur teh sugan tuh dipoekeun, eta spray sugan diseuseuh aya mah loba. Obrolan ge geus panen teh meuli spray teh sugan aya 4 rupa tuh 2 bulan sakali genti jadi sono. Deui masuk salaki ka kamar teh pamajikan teh asa di jero toko material atuh. Pamajikanana make kaos aya aksara semen 3 roda. Barang nyengir si kicengek nyelap eta heula jeung hitu tampir sarua pan ngeuna eta teh. Ari geus dipoekeun mah pan haneut, mah haneut nya. Ngareuna eta teh. Atawa tos ngalahirkeun ke Ariel karasa sono 40 poe akang puasa. Dibere ieu we sakardus mi sapoe hiji. Nya sarimi mun sapoe hiji lamun geus beak berarti lebaran teh aing teh. Oh kitu jeung sapoe hiji nya aing hayang sapoe 3 da ngarah tereh atuh. Ya jangan edan. Tah 3 tah rumah tangga yang langgeng bahagia Ariel ulah nyepelekeun urusan nafkah batin. Kade nafkah lahir mah kumaha syukuranana. Babaturan abi dibere 100 juta, awewe na saminggu beak pakai jalan-jalan ke Singapura ke Malaysia jeung ibu-ibu sosialita babaturanana dibikeun 100 juta ke urang dieu ke urang nunuk mah teu wah disuhun nyebut aa na ge moal aku alif ku aing nyengir si teteh kayak ustad kieu teuing Gusti dilik-ilik masih gasih ohang we gelo beda dah 100 juta mau berhenti di nege. Ya. Popo aja. Jadi awewe mah main perasaan. Ya Ariel, ari awewe mah cintana dina ceuli. Lalaki mah cintana dina panon. Matak popo aja Ariel ubaran cepil bojo anjeun. Ceuli teh ubaran awewe mah ngeunah nyaman ku kata-kata ku bahasa. Kunaon da abi teu kasep pun bojong mah sakitu ngagelempuk tuh pan gogog milu jadi mustami pan aneh di dieu mah tuh keun atuh ngarah rame cek aing aya pan pibahaneun sok eta teh makhluk Allah teu naon ari teu galak mah ngeremul ya mun galak teh ya aing jadi pohon ya nepi ka seurina tingali Kang Asif ampun ya nya awewe mah geus puguh na cepil dap abi teu kasep sabab kata-kata we nu alus ka awewe masih lemah lembut mun naik mamatahan teh awewe mah pan aya teu langsung kos lalaki ka harti awewe mah sok aya loading kan kurasa jadi dini teh mun di papatahan teh ulah kieu sia teh awewe mah langsung mah atuh saena mah lain salah ka pamajikan mah kieu saena mah tah kitu teh salah teu narima awewe mah mama saya nama gitu sanes gitu awewe mun lalaki panon
cinta teh matak ubaran dini panon Ariel da aing ge ajengan aing nempon nu geulis sarua aing ngerenyed pan lalaki mah teu kop nempon nu herang deui aya ngerenyed mun aing nempon doma kieu aduh meuni baheno tah aing eta teu normal aing nempon nu geulis na hatasana hate oh geulisnya tempo oh kitu tah lalaki mah panon matak dini mun Ariel ka kamar teh sing geulis tatoyab jeung tajayun dangdan jeung sesengitan sok kadinya pamajikan aing masuk make baju SMA kali-kali mah cek aing teh geus balik ngaji SMA wayah kieu cek aing kerek balik sing horeng pamajikan abdi teh bisi salaki bosen aing nu kabeungetan keneh mah make aing nu geus 60 mah entong pan pamajikan uing teh 30 ngan awakna rada awet muda make baju SMA cek neneng sakola teh meuli wengi-wengi teuing cek aing teh kadang-kadang make baju PNS cenah ada bisi kabita sok ngaji di bangsa dinas cenah nempon nu make baju PNS make baju perawat aing eta di mana ceng baju nu kitu online paingan ceuk aing geus bingung eta paket aing lieur kana sirah aing pek teh meureun mulian baju nu kitu baju seksi bisi aya cenah di jalan tengah peuting nempon nu geulis ka imah teh cenah make baju seksi pan ibu ge boga make eta teh tuh ibu dina kutang ge kudu gunta genti model teh ulah nu matak mabok salaki dini eta teh menggairahkan eta teh meh teh ya kalian ngerasa kalian diajar jeung uing lamun awak gede baju nu aya kemangan entong gede jadi katempo leuwih gede mun awak gede kemangna laleutik mun awak leutik hayang katempo rada sedang kemang-kemang baju sing gede gitu carana awak leutik berarti kekembangan sing gede awak gede mun aya misalkan baju motif kemang nu leutik jadi kitu nyesuaikeunana halo haruleng da aing mah jeung elmuna naonna tuh nafkah batin kade nafkah lahir mah kumaha syukuranna urang dieu ge nu 200.000 nu 100.000 sapoe nu mahi mah mahi tapi nafkah batin wah Ariel kade apa aja periogieun dini teh Ariel teh sing wes bablas anggine teh eta ulah letoy Ariel teh sing alus awewe mah mun teu bisa dohirna batinna sing pinuh oh ulah neangan kadal Mesir hajar jahanam obat kuat nu kitu karena jantung rusak ayeuna mah neangan surawung 5 lembar cocolkeun kana gula bodas yes aing di Singapura ge disebut Kiai Surawung nepi ka ayeuna ge dan nu neangan lain panganten unggul nu diharareup ge neangan kabeh ge atuh 5 lembar mah dateng kosi meuli kana gula bodaskeun sajam samemehna ngateng we alhamdulillah ai ku sering mah Kang tah wadroh ge geus miti cenghar tah ya enggak rumah tangga geus lila mah lah teu neuheur deui mun sare teh siga ceplok enog hayang alus babari di dieu mah loba kacang panjang direnos ulah make uyah ulah make cabe geus we langsung tah dibalurkeun saminggu 2 kali saminggu 3 kali kieu memeh manis saja heula antep setengah jam paling sakedeung henteu ari alus pisan mah lumayan eta siga ceplok nog teuing tuh keur diarapalkeun itu ngaulang teh da aing disebutna ge Kiai Surawung di mana ge aing tah abo bapak-bapak geus nikah lami henteu sapertos semprotan hama alus teh betaheun awewe teh ayeuna mah geus siga caina aku aya golok-golok teh betaheun Ariel bising ge mah geus lila mah beda akar jame 4 batang prek sok terus godog haneut inum seger tiis rada sebel saeutik saminggu 2 kali we eta teh ari geus alus we tong diinum we bisi pongpet engkena ka mana we aing ngomong akar jame surawung jeung kacang panjang beda gunana lamun rusuh kopi kapal api sareng naon sareng beuleum tempe setengah matang diemam kopi kapal api hideung yes ceuk aing geus semangat ngadengkeun aing da aing jeung obat-obatna ngaji ge teu moal rugi pahamid ngonang uing mah masyarakat ge meunang ilmu agama aya ilmu yang lumayan atuh supaya rumah tangga teu becrek gitulah ari daripada jenuh sok eta we surawung bapak-bapak akar jame surawung
Ibu-ibu naon kacang panjang ya. Kacang panjang direnos tong diuyahan tong dicabehan dibalurkeun memeh mandi supaya cangker deui. Yes. Kete isuk-isuk di kebon ngaromong. Aya kiai ti Tasik eta ustad geuning siga jaer kasaatan teu daek ngejedog. Ai bareng datang malungu. Ariel Didi. Rumah tangga yang bahagia ulah sok mawa masa lalu kana rumah tangga foto ka bogoh nu baheula pupusan sok jadi amek. Nah HP pupus. Si Dewi ge di imah pamajikan aing ngamek pada aya surat can kaduruk. Cek aing teh itu mah boga anak 5 dinya mah 2, aing nya milih nu anak 2, cek aing teh di dinya tuh. Kakara teh seuri deui. Kita mah baheula ngaranna ge baheula cek aing teh nyawa tuh da sugan teh geus kaduruk kabeh atuh. Hampura we cek aing teh. Da geus teu kakenang ieu ceng suka anak 5 nya aing ngarenyet deui ceng moal aing. Batang awewe mun nyaritakeun popotongan sok langsung nyunut Pak awewe mah. Diinget-inget tah awewe mah bakat bumung aya saingan. Jeung perasaan utak lah sok ngomong-ngomong popotongan hareupeun pamajikan. Aing ana hate we popotongan mah. Mun katempo anjing cek ente itu geuning beda ya. Aya hate mah aya. Da pernah aya dina hirup urang sakedeung nya eueuh ngan meureun eueuh rasa kos baheula ngan sok nempo. Oh aya pak seblak gitu. Aya ngan henteu ari eueuh da memang nu di imah ge ceng teh leuwih ngora ceng bae ieu mah da geus ada kolot gitu. Nya pamajikan depan ngora gitu. Pepeje rumah tangga barengan ku ibadah Ariel Didi pepeje sabab rumah tangga teh aya senang aya susah ulah nepi ka inget ka Allah ibadah teh keur susah sok jelema ayeuna mah geus aya gempa kakara aloh-alohan nu tara ibadah nu sok ibadah ge aya gempa mah aloh kabeh ge sugan aya gempa goblok Allah kabeh ge Allah kagok edan aing Allah tah eta mah lain Allah ingat eta mah lain eling soak seloba bayareun kakara tahajud cek lamun bahasa jelema sinarieun nya geuning we kieu salaki keur teu kagoda diantep salaki keur normal mah engke geus teu normal kakara tahajud salaki kagoda iya Allah cek teu guna eling geus kadesak mending keur normal supaya keur suasana keur teu ngeunah ku Allah gawat ditulungan. Wah dibere gempa komo loba setoraneun. Iya Allah. Iya lumayan daripada kasaleun ti Allah. Iya Allah. Mun bahasa jelema ieu mun urang sia nu boga hutang aing nu kudu mayar kitu. Urang makan kitu ka Allah teh geus nyebut Allah teh mun payet kakara rada antep. Ya Allah iker loba duit. Ya Allah. Ya Allah. Mun loba bayareun iya Allah. Iya Allah. Mata kurang mah kaayaan peurih teh sok rada pantes ka Allahna teh. Keur loba duit segala aya mah komo panen bebeunangan ya Allah. Ya Allah. Nyengir ieu teh naon ieu teh? Oh ieu teh gudang gemuk ke poho aing. Resep aing. Tah sakitu ngaji ti abi mangan cenah disebut kei loba sora 5 menit memeh ngeusan wang robah sora. Pernah onang nya Nudin MJ ka dieu. Onang sok moal datang atuh da geus maot. Cik MJ na beh dieu da ieu teh asana mah. Di dieu pan anteneuna hayang robah teh. MJ na mana nya kela. Salah mencet di sora soang aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rumah tangga bukan hanya sekedar mengekspresikan cinta. Rumah tangga bukan hanya sekedar mengejawantahkan nafsu, tapi rumah tangga adalah bagaimana pertanggungjawabanmu di hadapan Allah. Betul? Betul. Jadi maronyong gitu, betul. Winga keur leutik resep ka MJ modal ge pidato aing baheula. Saudara di WC teh. Saudara, kenapa saya nyeri beteng? Gitu aing. Bro teh ngising mencret saudara. Cek pun bapak teh juri grepeh sia. Ceramah di WC sia teh doraka sia teh. Ai pun biang mah pan ngogo ka cep pangmecerkeun bawang sareng cabe ditu mah kudu meuli beda jeung di dieu.
Meuli ada efek ibunda. Jangankan bawang. Jangankan cabai keriduanmu akan salukurai wahai ibunda. Betul. Cek pun biang nanaonan eta. Balik di warung ini bawangnya. Ini cabenya dan ini angsulnya. Cek pun biang teh masihan ku abi diwalar ku MJ. Mohon maaf eta segala kekurangan usikum wa nafsi bitakul. MJ na balik kari Agim. Samenit ngonang Agim apa Hamid mahal pakai aplikasi ngonang urang mapan segala ayat tageus 2 ayeuna 3 nu ceramah na geus 3 teh jeung nu ieu ya sugana Agim na datang sugan menyanu mawat we datang nya ya Agim hirup keneh nya sugan teu keur sibuk. Apa kabar Ibu? Kehidupan di dunia teh sementara ya. Harta, pangkat, jabatan, semuanya titipan Allah. Betul tidak? Aa mau nanya apakah harta bisa dibawa mati? Kata ibu tidak, kata A bisa. Titipkan hartanya di masjid, di madrasah, di pesantren, beli 2 sak semen, 3 sak semen. Masjidnya masih ada dipakai, ibunya wafat. Maka ibu bahagia di akhirat. 2 sak semen bisa terang alam kubur. Itulah harta yang bisa dibawa mati. Betul tidak? Kenapa ting patalong begini? Cek ecemanya aya Agim banget na bulenek kieu aing kudu nginum aing ya. Cek moal ngaleut susu abi moal. Moal ngaleut susu cek moal pantangan mohon, pantangan kewe ku supir. Ari susu mah eta teh wasiat pun bojo keleresan mohon. Bade ngos ka mana ka Nunuk ceng Nunuk baru Majalang Kajig cenah ka Banten gak salah nyusu di luar. Oh moal cek aing teh. Moal matak mah nyusu di luar ceng. Kakara kahartieun ku si Hadro. Cai herang mah di Tasik parenting ngobaran nu kasurupan ieu teh nya. Ku sabab kiai na ngaleut cai herang anggap yai ke ieu kiai keur haus aja di mana. Teu amis. Seueur tinggal itu baralik aing teu kaharti, teu boga rasaan. Sajam setengah ieu teh. Tah uje itu Ustad Jepri ya ge uje Ustad Jebrag. Aing resep tahan roh nu ditarukang aing ngemancingna bisaan aing. Ya uje mau mun ngalagu teh siga nu step A. Kita ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kesucian step kesuciannya saat ku tak ada ku jauh darinya amadang pun jadi penjaganya hatimu tempat berlindungku aing seuri nu poeta angin mah dituluykeun aing seseriana tadi nanggap dangdut teh ya aya alus mana jeung uing ayeuna jadi kiai teh baheula mah MC lain MC ngaji MC hadro MC qasidah modern tasih kayak almanar aing almanaran untuk kapanggih ku guru mau jadi kiai jadi MC qasidah modern dangdut bisa cek guru teh siga sora santri uing cenah ieu pun guru nuju parasmanan ek nyanak daging kalakan nyanak laja mata kade nu sok marasak dinu hajat laja teh parud abi pernah nyokot 2 sugan teh daging laja 2 nana da katutupan ku samara atuh cenah pangarasa geuning teu dituang cek nah teh teleboke ku sia cek aing teh da lain daging atuh ai bieu mah tuang henteu teu laja henteu bieu mah ku pahamid mah aduh aing cepat tos capek tos ceramah turun wah atuh teh sugan teh daging sapi daging hayam laja lah penipuan cing yakin ya cik alus mana MC nu sok ka dieu dangdut jeung urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Qasidah Modern kita nada hadir pada kesempatan malam hari ini.
Tentunya persembahan kita Nada Entertainment hadir menyapa warga Nunuk Baru dan sekitarnya semoga kesehatan bahagia selalu. Sebuah sajian instrumenter yang mengawali jumpa kita pada kesempatan malam hari ini. Tentunya rumah tangga Ariel dan Dini keduanya penuh dengan cinta. Tentunya Antil Jannah Sakinah Mawaddah Warahmah. Sebuah persembahan daripada kita Nada Entertainment. Mari sama-sama kita sambut artis kita LP Sukakii untuk matak sih ngaragap diri lamun aya dangdutan kiai tos nyerenkeun balik ulah sok salah sangka kiai teh lain keheuleun eraeun isin geus jadi ustad geus jadi kiai hese joget aing ge kudu bisa ge suku unggul tah ge jadi omong da aing ge jelema atuh ceuk aing teh pira ge suku sakieu tah kagok edan aing kok mau dihadrohan ha gitu kunanya Kang make balik ke Kang Kiai isi pindah kana bujur urang teh eta mentak keuneh Kiai mah sina mulang mun dangdutan mah karunya Kiai ngora-ngorora keur kieu we keur bari dahar teh sukuna teh cek aing eta suku caricing bisa nu ngamera cek aing teh cicing jadi omong jamana aya mah samaruh meureun Kiai teh kudu malaikat jelema Kiai ge di ditu mah Kiai teh kudu ulah salah ulah hiburan da jelema atuh tak aing dikopeah ge nurutan ulama baheula urang cek ulama baheula mun saksi nikah teu make kopeah diragukeun tinggalin apa tulmuin tak dikopeah lain sok soleh da memang keur ngaji mah urang mah make nu kieu kos ulama baheula pernah eta ge na angkot teu make kopeah anu nyusuan kieu we aing da da aing ge jelema biasa di kopeah mah pan aing ge tungkul kieu era tuh sugan eta orok nawaran henteu Pak Kiai ngaleueut sorangan nu balik aing tinggal oma geus oma mau balik baheula mah bari nonton layar tancep ngadar suuk ning kieu dari hub di roll film teh kitu gitu aing euy jing 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 kagok edan geus ngaji nama kari edana jing 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 naik kuda omana suara kuda menepi ka baseuh mik ge ya datang Ani Roma 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 aku mohon padamu Roma agar engkau bisa mengobatinya Roma aku mohon padamu Roma eta keukeuhna ya ti Octavia Roma apakah engkau bisa mengobatinya Roma cek oma insyaallah atuh nya aya oma petekel tiba heula ge oma mah tiba heula jang tiba heula kamari konser di Tasik anger ngagitarna teh kitu wae bae da aya mah edana geus ngajina mah tah oma mah tiba heula ge teh zaman teteh teh zaman emak kieu nepi ka ayeuna ge tah eta teh aya rahasia neangan hulu gitar nu potong ya, jadi kan gitarna teh potong di teteangan na panggung teh kemana hulu gitar nu aing kitu cek oma teh wallahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Termohon jazakumullah khairan katsiran wa hasanal jazaa ka pangarsana al mukarram Kang Kiai Haji di Tasik kana parantos ngadugikeun tausiah keagamaan. Alhamdulillah rabbil alamin jemaah pageuh saking kubetahna teh karaosnya robina. Semohon buktos kasaksen kadang kurang sadaya dilandih panginten dina YouTube terkenal sinereng Kiai loba sorana pangintennya. Abah milih semohon tamtosna seur kakirangan sareng kalepatanana ti sim abdi tamtos kanu mandu kana ieu acara da tawakuf anu saageng-agengna ti awal dugikeun ka akhir kirang entep seur atanapi kirang malapah degangna nada tawakuf anu saageng-agengna. Kami atas nama kru dan juga kerabat kerja yang bertugas mohon undur.
أنت